haturan wakulan nuhun ujang kumaha wa teh damang wah sumuhun mejeh jang ih nuhun ari sehat mah wakulan jarum sapotong dipake ngajarumat jagat tersangka kieu jadi nacu naon ari wa nyarioskeun jarum ho ari jarum sapotong teh naon wakulan tuh geuning kana bahasa sorangan geus teu diapalkeun ucup Allah abdi tak kirangartos wa da eta jarum sapotong dipake ngajarumat jagat teh bahasa urang bahasa Sunda oh kitu wakulan nu matak ucu ilmu teh loba Allah aya ilmu samiotik sumuhun aya falsafah laras sumuhun wa seueur aya ilmu jarum sapotong dipake ngajarumat jagat teh eta teh nanakeun bangsa urang mah tara make jeung blak-blakan oh sok disimutan nyaeta ngaliwatan sinir silip siloka simul sasmita laras sabab ari basa urang teh aya unak usuk basa aya wawangsalan sisiniran sumuhun babadekan ya cuk suluk aya bahasa suluk siloka tuh dupi hartosna jarum sapotong dipake ngajarumat jagat teh ieu pangna parentul di alam dunya jadi ulag ileug jadi parasea parebut itu parebut ieu teh alatan tina jarum sapotong dipake ngajarumat jagat oh laras wa jadi we ira laing sararea neme ka hartos wakulan tah boa mimitina teh di bismillahan tadina teh niatan lapan itu beuki dieu beuki karasa datangna agama teh saeusna dewek mikir jeung dewasa Allah sumuhun laras si horeng mere pelaturan supaya manusia ulah lepas tina eta skenario pangeran supados ulah kencar wa dinya kulan laras yen geuningan urang teh aya maha sutradarana sumuhun nya cuk laras wa kulan tah mungguh jalma anu mikir mah sagala rupa perkara jajadian di alam dunya jeung sagala datang ka dirina teh sok dijieun bahan tapakur tadakur jeung tasakur bahan pemikiran wa laras bahan pemikiran tenang malahan bakal kaharti beh dieuna naon atuh dunya teh naon wa geuning alam ruksak alam pana jeung alam sakedeung ngan ukur ngaliwat ungkul di dieu teh oh kesaneng nya disebat alam saliwat anu geulis anu kasep bakal ngahiang duka ka mana sumuhun nya nu puguh mah ka alam panjang poe padang nagara tunjung sampurna anu kungsi ka alaman baheula ngan kahalangan ku poho sabab kamari lain ayeuna sumuhun dapat wa bakal ngageblek deui jeung mahana ayeuna urang hirup di alam gegeblegan ku gegeblegan eta teh nu teu iman mah sok ngajadikeun hijab nyaeta pipinding sumuhun supaya urang silo ka asalna supados urang poe wa tong nganaha-naha lamun urang teu balik deui ka asal sumuhun wa nya cuk laras tuh yakin lamun urang teu apal di jalan ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kunu kawasa beka cicing di alam marakayangan
dimana kuringnya cicing, dimana kulanya nyayang, entep dina kai, entep dina kayu, entep dina batu, jeung terus di alam panyiksa. Sumohon. Lain Allah rek nyiksa. Sanes. Da bongan urang, bongan bangkong teh kacai teh dimanikeun, bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun. Allah eta wagulan beres. Bongan bangkong dikongkorong kujang kacai ngajingjing cameti, bongan hirup loba ngabokong ti tukang kana janji teu bisa nepati. Rupina Yen janji urang ka ilahi pikeun ibadah. Beres. si orang malarisleuk Wa maholaktul jinawal insya ilal ya'budun moal pati-pati pangeran nurunkeun jin jeung manusia lian tikeun ngabdi. sumuhun Ibadah saudara semua. telepat bulan Nu matak dewek mana? naon Aya kabejakeun Semar, bur beureum, bur bodas, lega tanah, buruh kendaraan. Teu aya ulah mah teu acan aya waktos teu acan. lain Semar anu keur dipipindingan ku silib. Da ieu mah wayangna ieu mah. sumuhun leres Dihalangan ku Siloka Sasmita, karimunan ku Simul, koreheun anu ngalarti, Allah leres nu matak ulah waka Sukaseri, muncan panggih jati diri. eta wa teh bulan Sedangkeun jati diri bangsa urang teh ayeuna geus kalini, geus terkontaminasi ku rupa-rupa polusi. kantos jati kasilih ku junti Anu hartina jati kasilih ku junti, basa urang oge geus teu dipikaharti, sumuhun nu matak rinik-rinik ngulik harti cing hasik diri lamun nyaah kana awak cing apa dasar agama. Allah leres Ari buah na tina agama aman tentrem subur makmur gemah ripah loh jinawi aman santosa kerta jeung laharja. Eta perkara harja utami. eta wa Tapi ayeuna bet sabalikna gunung-gunul pasir bulistir di mana-mana bet jadi daerah kumuh. Allah lepat saha wa teh Dabongan dina diri urang geus kumuh, dabongan dina diri urang loba teu matuh, da dirina motah nu matak doa loba teu matih oge. sumuhun leres wa leres Jajak sumuhun wa tah nu mawi ucu dina jeung hareupan era globalisasi model kieu anu penting mah ulah poho kana jati diri. nah eta wa bulan Da urang teh ngabogaan nagara, ngabogaan bangsa, setiap negara jeung bangsa ngabogaan bahasana jeung ngabogaan budayana. ngagaduhan ciri sewang-sewangan wa Martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana, lamun budaya geus awut-awutan bangsa ge moal teu ruksak. Ruksak atuh. leres Malahan sakapeung budaya urang sok diharamkeun. Aya nu ngaharamkeun wah. Nu mawi budaya mah ulah ditarima da urang oge boga. gaduhan Mun agamana sok da eta mati Allah, sabab ari bener teh aya bener ceuk Allah eta mah mutlak nyata absolut. Absolut leres. Moal bisa dirobah deui. Mohon sumuhun teras aya leres. Aya bener ceuk filosofi Ka eta mah jeung aya bener ceuk ilmiah. sumuhun Oge aya bener ceuk hasil musyawarah mufakat dengan suara mayoritas. suara terbanyak. Suara terbanyak. Leres. Tah sumuhun eta meureun anu loba diawut-awut teh dumeh hukum menang manehna, dumeh undang-undang menang manehna, nu ngawut-ngawut manehna, nu ngalanggar manehna, nu matak anu kagencet mah urang ge nu leutik. urang keneh we wa Nu laleutik nu kagencet mah wa. Tah nu matak kudu loba kacamata teh kitu cu.
kacamata eta wanyu kacamata agama kacamata politik tuh dina agama ge loba kacamata teh aya kacamata tauhid aya kacamata syariat hakikat tarekat makrifat aya kacamata ceuk tarekat qadariyah naqsabaniyah jeung sajabana sumuhun kacamata tuh ebreh we di mana-mana beda paham jeung beda-beda suku teh ceuk Allah nyaeta supaya saling memperkenalkan saling hormat saling wasiatan abeh teu rugi saling ajenat ayeuna mah menjadi parasea doh yakin atuh balukarna meureun ruksak teh nya cu mohon wa tuh sumuhun kadang-kadang loba nu marebutkeun paisan kosong nu matak ulah saeutik oge pamadegan teh kitu tah jeung deui anu leuwih silakan mah di mana geus kaansikan pamadegan teh geus boga rasa pangbenerna di mana geus boga rasa pangbenerna atuh sombong meureun ucu sumuhun kaituna gubrag deui ka iblis nu ngalalakon ta eta tuh mana manusana ieu teh Allah dacan katingal temong teh belembok nawe wungkul malahan menang karuhun urang eta falsafah nagara anu jadi lambang keagungan negara sabab eueuh deui anu ngabogaan lambang negara mah lintang ti negara urang anu dimimitian ku ketuhanan nu Maha Esa ditungtungan ku keadilan tina 5 perkara eta teh aya 45 butir anu perlu dijalankeun ku urang sumuhun laras eta teh titipan ti para karuhun urang baheula menang jerih payah paeh poso leres tapi ayeuna mah ngan ukur jadi kamuflase ngan ukur dituna dina etalase ngan ukur dijieun papae sungkul eta lambang negara teh tanpa dina gawe sewang-sewangan sumuhun dipang nya cuk ngan ukur meungpeunan beungeut ku sawe ya dipangplangkeun we tinu eta oge geus ebreh atuh cuk natrat jelas di eta ge boa-boa kumaha wa negara urang menang ngarintis para karuhun urang teh ayeuna cuk bakal ngaliwatan revolusi deui aduh ari kieu ngan ulah aya nepi ka revolusi ulah wa dugi kasili paehan mah nya cuk di urang ulah dugikeun ka kitu wa mudah-mudahan masing aya tentrem we sumuhun heuceuk wa oge tadi ngadoa teh genteng-genteng ulah potong laras ulah nya ujang sumuhun laras tah kitu rupina ti wa ngeunaan kaayaan jagat raya Pramudita jagat raya wayang-wayangan ku kituna wa dina wengi ieu ngarasa syukur ka Nu Maha Agung kalayan kodrat irodat anjeunna urang dina waktos ayeuna tiasa patepung lawung mayunan panggung amprok jonghok mayunan balanongan mohon di pinggir jalan dusun Cileungsi Cilangkap ieu buah dua laras sumuhun laras Sumedang pokana Bapak Tatang Taryana kalih Ibu Bidan Cici Sumiarsi mohon dina raraga gusaran Neng Indri Nur Oktaviani parantos rengse sumuhun laras parantos margi hikmahna ku ayana si Neng di gusaran teh uwa tiasa patepung lawung paamprok jonghok patepang rarai sareng sepuh anom jaler istri anu ti tebihna nu ti caketna urang nagrak Cigalagah Congeang urang Bugang Geureuh urang Cibapa urang Lebak Naga Cikurubuk urang Jemo Cibitung Tonyong Hariang Bagja Ucu awis-awis wa tiasa patepang ai sanes perantawisan kieu mah dina seni mohon paingan seni teh geuning cenah cu nya
ngarakatkeun duduluran manjangkeun babarayaan eta anu penting mah setiap urang panggih urang ngadoa kanu Maha Kawasa mohon khusus ieu doa teh ka murang kalih anu parantos rengsek di gusaran neng geulis neleng nengkung ucu neleng nengkung gera gede gera jangkung gera sakola nuju nun sumohon laras wa cing kagungan milik rezeki tinu Maha Kawasa anu halal nu ti kulon ti wetan ti kidul jeung ti kaler kandenan digamarkeun dina wayang ayeuna ku ayana tuang rama ngagusaran hidup teh dugi katiasa mukakeun lapangan kerja yan tawisna nu dagang sate nu dagang martabak nu dagang pakaian nu dagang lotek nu dagang itu nu dagang ieu eta teh milu hirup leres ibadah baso segala rupiah nyejak sumohon eta tuh ceuk dewek oge tapi da setiap-tiap datang bibinihan teh sok jadi we anu teu dipelak mah cu laras geuning tadi mah jeung aya copet segala ain aya wae wa copetnya nya cu sumohon ya kitu teh ya amuing ieu teh tekanan ekonomi ucu rupiah eta dugikeun bujeng hingga make jeung nyopet ujang nu gareulis oge ayeuna mah meuni rapang teh geuning di alun-alun Bandung teh nanawarkeun diri sumohon eta teh tina tekanan ekonomi malahan dina buser dina eta mah dina patroli dugi ka digiringkeun awewe teh kana truk geus eueuh hargaan deui ujang gaya ae deh kumaha ieu teh cu sumohon akibat sempit lapangan kerja Pak geus purek lapangan kerja oge penganggur beuki loba atuh puguh we tensi kriminalitas teh bakal ngaronjak sumohon nyajak laras kurang-kurangna iman dina zaman kiwari mah ujang matak ti soledad sumohon kirang-kirang cep nganuhunkeun wa ieu ka Bapak camat miwas setapna Bapak Pendidik Kebudayaan atuh Bapak ti KUA-na Bapak Danramil Bapak Kapolsek Bapak Kepala Desa miwas setapna Bapak RW Bapak RT katatangi nu kagungan maksad tangtosna moal tibra kulemna kaganggu pakaranganna hapunten tiwa sumohon kagandengan ieu cu dakwah mah nyumponan kana uleman kieu teh sumohon para pinis sepuh sadayana Bapak Kasdi Witana Bapak Yeyet Ruhiyat sumpi Bapak Wiwin Suryana Pak Yoyo Pak Amu Pak Atta Pak Haji Aman Pak Tata Elis eta Pak Ono Miharja aya Pak Kadria Haris Sutisna sumpi Bapak Insinyur Nanang aya Kang Aceh Ngorojo Bapak Momo eta Si Eyang Surya aya Pak Nanang Sunandar aya Pak Atang Kuda dulu ieu rupiah patang Pak Opik Oil aya cek opik di pojok we Ka Pak Ade Rohmana di jamu aya Kang Engkus aya di pengker nyang kewo dulu itu Bapak Mantri teh eta teh oh Bapak Mantri ti BRI RI ti Manyintrek nuhun kana kagegelanana ucu sumohon ka Pak Yusuf oge ti Kanit TK Bieu Polres Sumedang nuhun katampi kagegelanana muga-muga we cing kagentos nu mulipatkeunna amin nya cu sumohon ka Maha Prabu Regang Malang ti Padepokan hap-hap ngarayap nagrak mohon nuhun wilujeng tepang sareng uwa saparakansa Bunda Ratu wa eta palitongo si Bunda Ratu oh sareng Amadodesna aya Breaker tetenya jang oh 5155 semoga 10 2 selalu we ti uwa nya cu
urang wado oge sumping Ayah. nuhun ya Pulang. atuh ka para tamu uleman oge nuhun wilujeng tepang sareng uwa dina wengi ieu nanging hapunten teh nya kitu we ujang Pulang. uwa teh ieu teh ngagara pawayangan teh jalaran da puguh heueuh geus kolot teh meureun nya cu geus sagala ngurangan uwa teh sagala rupana Sumohon wa. Segala karaos we mah. sagala ngurangan aya pangeluaran gede Ageng wa. heuh ai geus ngawayang saputing teh kudu we teh aya 1 juta mah dipariksa ayeuna mah Ka dokternya mah. heuh Ka rumah sakit wa pulang. ai ku kitu teh mah heueuh ulah eureun dina perjuangan urang mah ujang ngaran-ngaran hirup ari hirup teh aktivitas Sumohon wa. Ulah bukan pulang. Di Bajoang mah dina naon we. babarengan jeung napas tiba heula bari jeung gua mah teu ngahaja istuning digawe sorangan Sumohon wa. napas kaluar jeung ka jero anu ngajadikeun itu ngajadikeun ieu teh pantidinya Laras. daweuh napasan mah meureun beku kabeh Sumohon. nyajak Laras wa. jeung rupa-rupa anggota badan kaahengan pangeran teh geuning dina diri sorangan teh luar biasa Sumohon. Barang sakapeung jelema sok kaget ningali TV ningali PCD ningali alat-alat nu canggih padahal eta alat nu canggih teh meunang jelema ai jelema teh pan aya panona padahal eta nu leuwih canggih mah nu nyieunna Sumohon. tuh ti jerona nu maha pencipta teh Laras. Rekaman geus aya di dituna. rekaman geus aya dina diri sorangan Tos ayah wa. ai batur mangabarangkeun tina eusi diri ai urang mangan ukur ngomong tina eusi jati diri Laras. paingan eta cikolot baheula ujang cenah anu beda teh ngan ukur kurung da kuring nama sarua Sapi. numawi dipalsapahan ku tempat anu aya di urang nyata pajajaran hartina teh tina sarua teh sajajar Jajah. saasal jeung sabakal Sapakal. numawi urang teh sanajan beda-beda bangsa beda-beda suku lir tangka teureub jeung keleuwih munguh teu aya beda ngan aya beda jeung beda deui Sumohon. Laras. tuh Kadang-kadang beda wah. nyajang Sumohon wa. Pulang. muga-muga di dalam lampahan pawayangan ieu teh cing jadi tuturus nutur galur ti karuhun Nuhun. Eta. mapai sunah rasul anu nyata sangkan urang mulang teh babarengan ka alam asal alam urang teh mimiti tadi ini Amin wa. manawi kitu oge da urang menganukur sugan pan ai urang mah jelema nya sok kakeunaan ku eueuh gingsir Sumohon. Kakenan bawa. sok kasalahan jeung kabeneran Laras. numawi hapunten tina sagala rupi kakiranganana uwa khusus kanu kagungan maksad Sai. cu Pulang. sajabina ti kitu atuh uwa-uar pangajak ieu sakedap deui nyaeta bade pilihan presiden sareng wakil presiden Sumohon wa. nyaeta uwa ngabewarakeun teh panuhun ulah bade parasea Ulah. mangga pilihan mah bade nu mana wae bogohna da eta mah hak dirina sewang-sewangan Sumohon. ciri demokrasi Eta. pilih yang cantik. ngan gerentes hate rakyat nyaeta nagara teh hayang ngabogaan pamimpin anu profesional Eta lerep. negarawan bijak Jak. nya cu Sumohon wa. nyaeta istiqomah jejegan ceg ulah ungut kalinduan ulah gedag kaanginan cenah uwa ayeuna jadi urang Sunda hayang boga pamimpin urang Sunda henteu kitu oge eta mah sukuisme teh ngan hayang boga pamimpin teh
sanajan lain urang Sunda ngan lamun asup ka urang Sunda cing nyuna lamun asup ka Jawa cinga Jawa asup ka Sulawesi cing Nyulawesi jadi weh hartina teh kapake ku sararea adaptasi tadi itu lamun ayeuna urang boga pamimpin urang Sunda ngan ka urang Sunda we nulunganna teh ai ka urang Jawa teh ulah sabab mimpinna ge mimpin negara jeung bangsa tuh ai bangsa di negara Indonesia pan heterogen majemuk nya cu bineka tunggal ika eta we bineka Sumuhun jajang jeung me HP teh deui kanu di luhur omat eta agama ulah dipake kedok lebar ulah dipake kedok Sumuhun wa kulan ngan anu berpolitik kabeh cing beragama gitu Sumuhun da lepas ti dinya mah leuwih bahaya jang aduh langkung reksak jeung eta deui ka militer ulah dieleketek wae gitu jang da eueuh abri mare kumaha urang hirup Sumuhun wa ulah moal merdeka atuh aya TNI mah moal aman eueuh bapak polisi eueuh bapak tangtara eta teh selaku stabilisator negara dinamisator purah nakis serangan ti luar jeung ti jero negara puguh anjeunna mah parantos disiplin lahirna disiplin batinna malahan parantos ngorbankeun jiwa raga demi negara jeung bangsa iya le Sumuhun keselamatan negara tanu mawi asal bangsa Indonesia nu jadi pamimpin mah bade ti militer mangga keur ua ieu mah di sipil mangga anu penting cing leres-leres jadi pamimpin anu bijak Sumuhun laras wa ulah bakal dihujat cing jadi figur bangsa nya cing bisa nginung ka waktu mi bapak ka zaman teh biasa nginggalan zaman tak kitu urang teh geus era keluar negara diseungseurikeun wae Sumuhun wa kulan jajang tak kitu rupina ti ua sakali deui mudah-mudahan kapayun cing tiasa ditepangkeun deui sareng ua saparakan sati rombongan geri harja tilu Sumuhun wa nya bilih teu kaagehan mah bilih kitu engke aya nu kaul wengi ieu dina manahna hayang cenah meureun engke mah kapayun dipangnangapkeun dalang pasep bisi ua kaburu teu kuatkeun da aya turunanana aya petetan sidadan generasi wa atuh cenah Dede Amung pan petetanana Jang Awan Cecep Supriyadi Jang Eka Gus Aralus jeung Gerde Tanaga Sumuhun nya Jang Pak Ade Kosasi Jang Deden tuh aya generasi wa lumatak era dek mah aya rek init nabuh teh kepat baheula mah nu mapageun balikna beuh teh anak bapak ayeuna mah abah genti jadi incu ayeuna mah cu incu sok ngeunteung dewek kana alam katukang heueuh cekeng aing teh asa cikeneh ayeuna geus riab incu Sumuhun ai nang karak sare teh rapang dina beuteung teh incu wungkul parebut laras eta dewek menyata ayat-ayat Allah kumaha wa kami nu ngahirupkeun maneh tina paeh tuluy maehkeun maneh tina hirup tuluy dihirupkeun tuluy dipaehkeun tuluy dihirupkeun Sumuhun geuning kitu cu kitu we wa ini eta ayat-ayat Allah teh ilmiahna kabina-bina Sumuhun grapek bisi siling teh percaya heug nuar tangkal kai cenah paeh tah tina paeh teh bijil nu hirup lemer supa pan geus paeh dewek tanagana bijil deui engke nu hirup hirup sirup jagong teh geus kolot teh geus paeh
digaringkeun tuna euna taneuh hirup deui biji nu ngora hirup deui kitu we nya atuh ayat-ayat Allah teh abong maha benar Allah dengan segala firman-Na subhan nya cung salin berganti ngan meureunnan sekeseler urang ke anu hirup teh lamun urang salah lampah ayeuna mah terus sangsara subhan laras kumaha melakana numawi 100 tahun budak can lahir ka dunya kudu geus dididik ti kiwari oh kitu si horeng beureun kudu ngadidik diri ti kiwari supaya petetan urang teh marulus rahayu kaituna subhan nya biasa kapetik wa sabab wong tua gawe wiwitan wong nom dar malakoni sing saha kolot anu nyeun kagorengan anak insu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katungaraan subhan pan eta teh getih urang keneh darah urang tua laras sok papangih-pangih ajang we ayeuna mah lamun pangih keur si Ujang ya pulang bade mah pageun juragan Bima ka Astina ieu teh na asa kuharianeun eta jalmi oh kitu wa apan sidik sagala rupa oge kudu ngaliwatan heula musyawarah jeung dulur dek ini teh ieu mah abong inget kana janji Kurawa jauh dirig dig we subhan nu mawi nyiar-nyiar pika